di FTBI ngadongeng anu ku sim kuring di Kareus. Sim kuring patandang nomor 17 baris ngadongeng anu judulna Si Kabayan Marah. Si Kabayan jeung buhana rapor pisan geus nagong sisi lingkungan. Teu lila beruduan hayat maksudna rek marah di lingkungan. Dume bakal kasuntingan tamu agung tidak ieu. Ari kasadapna tamu teh ceuk kokolot desa mah nyaeta lauk balungan. Tah, poe ieu teh para tamu rek dibagiakeun ku goreng tawes, payus nilam, jeung godog kancra anu dicorenan ka sambal jahe ditinyuk kecap. Mangkani ngahaja samuna oge bare anyar nya bodas nya pulan deui. Piraku we para tamu teh nimateun mah. Nu mengkong walungan gartonakan puk TikTok kaditu kadieu gawe bareng marah walungan. Si Kabayang oge gada jidik manggolan batu jeung gobok cau keur ngengkokeun jalan cai. Handat poeun oge cai teh geus orot. Lauk nu garade geus tembong ting dibegus. We si Kabayang teh turun ka walungan nu cai geus orot. Teu si lila kedok si Kabayang menang tawes gede pisan sagede tampah. Barang rek diasupkeun kana orang kok ngomong. Hei Kabayang, tong kana kolongkeun eta mah bersema. Si Kabayang ngarere ka kolong bari tuluy ngalepaskeun deui loesna. Kedewek deui si Kabayang menang nilem sagede dan paleungeun. Ini loh, cukun, geus gorowok deui kokolot ngomong. Hai Kabayang, alungkeun para cireun, eta mah kersema, mangkani kasarepna oge pais nilam. Heug bae bantet jeung cingam mah asupkeun kana korang. Ngadang itu kana eon, aing nu bobo lopot teh manunganana, bari jeung teu ngucap bae deui. Cek si Kabayang gegerendang najerah tena. Sabot kokolot terbongoh, si Kabayang menang deui nilem gede nakal. Teu loba catur, sup bae nilem teh diasupkeun kana korang. Manehna hanjak bari ngomong ka mitohana yen rek ngadurukan, rek dahareula jeung dalam betok. Sanggeus pepeta, rius we nilem teh diasupkeun kana durukan. Tuluy muka timbal bakalna. Belum we eta beuleum nilem jeung timbal teh di dahar. Kakarak oge beak sapotong anu gorowok si Kabayang gogoroan ka mitahana. Abah, buru-buru ka dieu Abah, ieu kuring nyeri beuteung, pejit asa pupuri litang jeung teu puguh tetenjoan. Cek si Kabayang, panonna buriang celik. Mitahana rawaseun ninjau si Kabayang nu aduk songkol bari mencetan beuteungna. Nu araya didinya ribut ngariung-riung si Kabayang. Nah atuh ngadahar naon maneh teh Kabayang? Teuing, da borang dahar beuleum nilam, pejit teh asa purilit, tetenjoan teu paruguh. Aduh, ieu kuring sieun pae, meureunan log teh racunan. Cek si Kabayang, nu araya didinya ninjo beuleum lauk kari sapotong. Banyak kaya racunan, meureun ditongga aya nu kedua ketoileteun. Cek anu ngariung si Kabayang. Si Kabayang anu belajar terus ngakuban bari nungkuk bangetna. Lak-lakanana dirojok ku curugna, enak. Nah ari borolok teh si Kabayang utah babolongkengan. Nya geuning euy, ieu mah karacunan, tuh utah-utahan. Cek kok. Orang euy, urang pindah kabeh tombok nu jauh ti lembur, mumpung isuk keneh. Untung we ninggal si Kabayang. Kumaha deui misalna sae mah ti dayeuh nu karacunan. Oh, kolot deui. Lauk dina cireung diborolokeun deui ka cai. Beri nu marak parindah. Barang nu marak geus jauh kuniang si Kabayang udang. Tuluy lompat ke tengah walungan. Nu cai nama si 7 menit. Lauk-laukna tinggu dibagele. Asik.
Buru-buru tewakan abah, bersih nu sejen baralik deui. Aya lauk di wahangan meuni loba arahen. Nilam tawes bogo benteur jeung cingok nyajaer. Di wahangan matak sebedahar ngeunah nyerengeh. Pitohana olohok. Geus cager mana teh gabayan. Har, datana naon teu tadi ge bah? Keueul we tuda newak nilam kersema menang tawes gede kersema menang kajra kasadapna ari urang nu babalokok panumpul menang bentar jeung bogok. Omong si kabayan bari nyerengeh. Si kabayan milihan lauk nu galadeuna hungkul. Terus digembol kana sadungna. Manehna jeung mitohana mah teu ngilu ka tonggoh jeung nu sejen. Tak penonton, kitu cenah dongeng si kabayan marah teh. Mata Ari jadi jalma teh kudu inget kanu sejen nu susah. Ulah hayang ngeunah sorangan. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.